Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Bapa. Dina waktos ieu insyaallah haridep masih tetep dina kaayaan semangat. Insyaallah dina waktos ieu Bapa bade nyampikeun materi pengajaran bahasa Sunda tentang kecap rundayan. Sateacana dina materi ieu siswa diharapkeun tiasa nangtukeun kecap rundayan anu ngagunakeun rarangkeun tengah. Tapi sateacana hayu urang sami-sami kawitan materi pengajaran bahasa Sunda ieu ku basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecap rundayan. Kecap rundayan kata yang berimbuhan pami dina bahasa Indonesia nama kecap anu ditambahan ku rarangken. Ari rarangken dina bahasa Sunda aya 5 rupa. Anu kahiji rarangken hareup, rarangken tengah, nu katilu rarangken tukang, nu kaopat rarangken barung, anu terakhir rarangken gabung. Tapi dina 5 rupa ieu Bapak mung bade ngabahas hungkul rarangken tengah. Rarangken tengah disebut oge infiks dina bahasa Indonesia atanapi imbuhan tengah. Rarangken tengah dina bahasa Sunda aya 3 rupa. Aya ar atanapi al, nu kadua anu terakhir in. Ar contohna budak ditambahan rangken tengah ar jadi barudak. Lempang ditambahan rangken tengah al jadi lalempang. Imbuhan hasem tambahan humasem. Ayeuna rarangken tengah in. Contohna wangun dasarna tulis. Tinulis pami ditambahan rarangken tengah in. Ayeuna tingali pancen ieu. Dina pancen ieu aya kecap rundayan anu ngagunakeun rarangken tengah ar, al, in, oge anu kahiji gumelis, tinangtos, bareurang, laleuleus, pinareng, pinanggih, arindit, paraeh, parinter, barager, maraneh. Dina kecap rundayan ieu tingali deui aya tabel di handapna. Dina tabel teh aya kecap rundayan anu ngagunakeun rarangkeun tengah ar, al, in, jadi aya 4 kolom. Misalkeun contoh maraneh kaabus kecap rundayan anu ngagunakeun rarangkeun tengah al, ar, in, atau leres maraneh kalebet kecap rundayan anu ngagunakeun rarangkeun tengah ar. Berarti maraneh diseratna dina kolom ar. Ngartos? Alhamdulillah ari ngartos mah. Ayeuna mangga ku hidup dikerjakeun. Sakitu wae panginten pengajaran bahasa Sunda ti Bapa. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.